Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sadaya. Kumaha sarehat sadayana mugi cing sarehat sareng dilancarkeun kagiatanana. Di dieu abdi salaku reporter bade nyanggakeun beberapa informasi ngeunaan kuliner. Pamirsa, sabotor jajanan kuliner anu seueurna aya tempat anu mirah jualan chicken nyaeta di Kampung Rancanyeruan. Di ditu tos aya rekan abdi anu nyanggakeun beberapa informasi sarta acan dicicipan ku rekan abdi. Baheula anu disebut chicken teh di pikiran urang mah awis sareng jauh kanggo meserna ge. Tah di zaman ayeuna seueur anu jualan chicken mirah tapi rasana sami ciga anu terkenal. Proses pembuatan chicken daging hayam anu geus dibersihan teh terus ditariguan. Anu geus make bumbu rahasia terus ngagorengna ge dina minyak anu panas. Dimasakna salami 15 menit atau nepi ka golden brown. Terus angkat eta chicken nepi ka saat minyakna. Di Februari 2020. Naon anu jadi sabab ibu daging teh? Periogi artos. Kumaha resep ngadamel chicken ah? Bumbu nama rahasia kumargi dia mah franchise di perusahaan. Lain teh sok teh kumaha? 40 kilo. Kadang-kadang langsung. Kadang aya keluhan teh. Keluhan nama Lisa awis. Jangan ayeuna teh IT pemerintah aya tapi kalau zaman teh akan kenging. Terus ngajawab pertanyaan si Abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kawanteuna. Hatur nuhun kanggo ibu anu tos ngajawab patarosan ti kanaya sareng Linda. Sareng nuhun oge ka kanaya sareng Linda anu tos nyanggakeun patarosan. Kanggo ayeuna urang pindahkeun ka rekan abdi anu sanesna anu bade ngarosan kumaha rasa eta chicken teh. Jadi dina rasana teh karaos pisan jeung bumbuna leuwih karaos. Dina teksturna renyah pisan. Dagingna teh lembut pisan. Abdi jadi hoyong ngarosan kumaha rasana chicken teh saking nikmatna rekan abdi ngarosan. Tos aya nama sakitu bae nu tiasa kuring sampaikeun dina acara ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.